anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqoh jariyah bari ikhlas karena Allah dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat tilu putra anu soleh ngaduakeun teweleh-weleh dosa urang lamun ditimbang ibarat budah lautan ibarat gunung nu luhur sarta meuni ageng pisan peci sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka Yang Widi jilbab sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Yang Widi saenyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angka